sayang angin-anginan Aduh. aduh adadang biheun bager anu sayang urang ngajungjung mah padahal gagah kebudaya iya ujung aduh kemal tanjung Bios diingat bios. aduh ikan Ayah kucu demian. Mang Iblis Pak Bagerna sadunya saparapan orangnya ngajung kasenian anu urang kang effort da anu urang Alah, keningeunah euy. aduh kemal tanjung anu ikan ngagita lama Hebat. Bapak ada rohana anu bageun urang daluku kasenian anu urang ganingan anu urang Ayah kucu demian. Malu tak bulan. Ayahku menangis. Kemal tanjung anu legan lagi taman Hebat wajah. padahal kata manis sayang urang daluku kesenian kabudayaan padahal semangat kabudayaan Bab. Ini di proses saya. Tidak punya warung bebek. Kasenian anu urang gandengan anu urang aduh urang pagade nu marolehok wae kumaha dagangan Ibu Eni saya ya. sana pisan yang kageman ieu laguna haturan jeung tepang Bapak Ade kapayun teuing Saya ibu tahu. Iblis
Gusti Nu Agung. Tepuk tangan mana tepuk tangan. Hebat. Bapak Kabid luar biasa. Nya kacapi teh geuningan ngeunah nya make dibelakuk-belakuk. Aduh luar biasa deh dah. Eta kabayang eta Kang Jurig, Kang Jurig. Kang Iblis eta ngacapina nepi ka tiasa babelakukan kitu. Komo ngabelakukna deh kayaknya. Iya. Gitu. Oke, mudah-mudahan ya album nama Mah Bungsu sareng Bapak Ade Rohana cing laris ting tiasa ngangkat karena seniman sareng seniwati nu khususna di Kabupaten Sumedang. Oke. Ulah salah dan dari kepan tadi album Bulu Domba. Pada tadi harap kuning terpang kasep dah. Kasep ketinggalin teh mentereng dan menang-menang dana. Rambut panjang sedikit. Paleser kasetnya ada mirah. Namun mung 20.000 asli DVD. Gitu 20.000. Sanes bajakan. Mual ayah raranegan. Mual ayah kikitian tak kaset gini. Tapi kan aja sih nama perang bisa teh tak kaset aya Pak Wayang Golek. Wayang Golek pas ngaranek da si goblok pikir kitu kan terus. Blep-blep. Iya. Asli jebal menyanyinya asli orang Sumedang. Asli orang dia. Dulu jeung tepang sareng Pak Ade Rohana. Tapi mohon ayeuna mah pan aya aya naon ekonomi kreatif gitu naon gitu. Nya mudah-mudahan urang sadaya seniman teh cing jadi naon bisa menyangkana masalah ekonomi lain ukur sepungkul sabab aya resep mah naon moal aya tungtungna itu dah ya cewek urang hiburan di nya iya aya keneh gitu Pak Ade aya Pak Ade sok atuh bade kaum mang panggerai waktu tuh alah bade ngaruju mah cikan atuh urang hiji kacapi deui hebat lah terus kacapi nih ka subuh ge bae juga duit ke jam 8 wae ngoyang teh abdi senang kan nya mangganing can tengahna itu ngoyang teh moal disebut telang ludungan joy cikan atuh hiji deui urang cobian ngaruju Mamah Bungsu Bandung sareng Bapak Kabid Bapak Ade Rohana cobian dah tapi penonton hoyong ningal Pak Ade Rohana sareng Mamah teh ulah salik di kalangan hoyong tatihna hoyong ke wios tati Kang hoyong tatih wios bebaskeun ulah mikiran tetekon jangan ingat daripada tetekon itu jadi duit malah lieur kan bae dalin Al-Qur'an hoyong cikan atuh cobian tetapi kade nyawer mah kadewe lah ngadeg sawios katinggal raraina nu mana Pak Ade teh ngadeg saurang nah hoyong katinggal raraina ku ibu-ibu kali bapak-bapak salaya nya mana Pak Ade Kabid sok atuh kita nyesek di hati saya dulu mama damang mama apa iya teh Kang Ade teh mama iya mama kiranya Ayo non Kang. Asa gitu Kang Ade. ngaruju yang balik deui balik subuh balik deui Iya Kang Ade, danggukeun ya danggukeun nya. Lamunnya Kang boga pikir kaduh, cing Akang teh euy atuh. apa tos cakeun Bohong. alah Tong kitu we atuh Akang teh nya. Gila eling aya mah gaseunan teh Kang nya. tos
eling mama akan daya non wawik ikan mama Soknya tuh belak-belakan anu salaresna tuh akang teh beri kumaha akang. dipetakeun sarios dipetakeun mama Sawios. Sok akang sareng si noneng kadinya. menik kieu deui Abdi alim akang ade anu bageus. Mun akang rek balik deui. hari kita kumaha Moal akang moal. cing 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 Sokor rea. Sang sareng mah akang mah saumur ayo mau disenang kan satu kedai ini disenang Pareto ke akang tesok anjing nyeri nyala akang nyala abdi moal rek gancang mah ku akang mah daek dirujuk deui
geningeunah seni sunat tidak rasakeun maduh tapi kanyecep kadangan matak betah nuhun Bapak Kabid Bapak Ade kalian ngomong Bang Bungsu Bandung alhamdulillah hari ieu naon atuh meuni ka ieu Cici montong sok korobet ya anak dia kasihkeun suruh kana bujal tuh anak lain bujal udah geling suruh pengen betah ayo tuh sih najis aing ninggalin kembali kitu bisa izin nek balik udah terang aing waduh luar biasa ieu kejadian ya aheng bisa oh kun we da kumaha tuh ai heureui mah terus semua ieu tungtung ladek kemerenya benar udah kana hanca balikeun di kana asal kan kitu wis hot motor berwek atuh ahila jo berwek menyengir datang berwek wayahna bot siapkeun kabeh pasukan sabab dipantau ke kaulah ti awang-awang iya si kumbakarna wes hampir nepi ka tutupan gunung Surela doh iya wala kumaha bringana seueur kumata urang nyiapkeun ulah kawalahan ulah nek nyiapkeun mulai urang sikikeun leungeun keca jeung atuh sae itu jeung hati-hati Gusti waduh ya naon ulah ieu mun geus dempak ieu urut peperangan hangru ieu nepi ka hangru ieu ku getih nuhun kumbakarna kumbakar dasamuka anjeun akibat anjeun nepi ka ruksak ieu nagara jeung bangsa loba pasukan anu hancur di medan tempur pelaya di medan Danalaga deudeut teuing rakyat alit we katempuhan rakyat leutik we nu katempuhan mah teu teuingeun akibat tina kasalahan raja nepi ka kieu pinasti kasayang tumampat aya nu luncat tina kai mayunan ieu kakumbakarna dina waktos rita wes wah bagea gimana ho hiu saha salira teh ulah Sugriwa saderek Sugriwa nuhun tiasa ditepangkeun atuh salira hiu ayo urang okupi galang pati jeung kaula lanang saderek Sugriwa sabar heulana kahiji bisi kaula ini teh kapangperangan teh disangka ku anjeun nek ngabelaan kamurkaan Dasamuka tatantos bisi kaula ini teh kapangperangan teh kaduru ku kasarakahan batu kaula ini teh kapangperangan teh lain rek ngabelaan kamurkaan Dasamuka tapi kaula nek ngabelaan rakyat jeung bangsa anu dina waktu ayeuna kaseret ku pasukan anjeun. Jadi pati-pati kaula dina waktu ayeuna pati di medan jurit pelaya di medan Danalaga gitu penasaran saderek Sugi gugur di medan tempur ge pahlawan disebut tuh bisa anjeun bisa disebutkeun pahlawan sateh lamun ceuk bangsa anjeun lamun disebutkeun pahlawan teh ceuk urang-urang anu kadirja ceuk aing mah modar we teu bisa nyebutkeun pahlawan ulah gitu tenangkeun emutan tenangkeun kadua kaula teh hoyong pangi heula panggugikeun upami penak sareng Gunawan Wibiksana ieu kaula sono nu taya papadan ieu ulah loba panca kaki se ulah loba dawah hareupeun aing geus teu kuat muat urang jak sia-sia Dasamuka ayo
urang oko begelang pati ya atuh teu nanaon upami kitu cenah ayo macuah bangsa teh wah itu pasukan negara mereka Raden, Allah kumbayaksa. Bisa saat, ayo semua oh, sobat. Ayo urang aku begalan pati adu truk ampar 3. Tunalau na tulumun kitu carana maju bangsa acim mulati tegak kadinya maju bangsa.
maju sia di bawah. Maneh anu datang kalang kadirja basa dulu kebun suuk teh weh suuk aja lain suuk karaton maneh nungaran oman perbancana suta anu maneh gerak tungkul kana jukut gerak tangah kasadapan dina waktu ayeuna bakal dipetik-patik wae dialah hasilna lagi lain hasilnya dialah nyawa maksudnya hasil ayo wani anoman kai wani ini nggak pas sakar pokok lagi bener ayo wani ayo nepika langsung tisusut wah tampalan keluarga akan li angin gening kuat sudin najib ketahan alah patepung deui jeung aing naon nek naon sia buta monyet ieu buntutan aing mah lain monyet beureum sia lain monyet tapi nu leuwih monyet aing edan sia nah sia make diuk wah urang teh tarucingan heula jeung aing sia lamun tarucing aing kapangih dianggap jago sia bae gelut aing tadi anggap ganti gelutna ku tarucing ya gelut yang lain dengan seukur fisik tapi otak dah otak naon saya tarucing naon atuh di daerah aing mah di negara aing teu kapangi goblok hese naon tarucingna ge ya di dapur aya kopi jeung gula sasendok kopi diasupkeun kana gelas terus gula sasendok diasupkeun kana gelas dibanyur ku cai panas dina gelas naon sia disebutna ci kopi atuh sia aji hebat ya tarucing luar biasa kapanggih ku sia teu bangga kapanggih teu bangga si gelo teh hiji deui naon kesugan gelo sia daya korban bangga gitu teh kan di kolong aya meri lok-lokan terus lok-lokan nah geus di kolong projo
rek no aya nu hejo tina bujurna teh naon sih nyandok meri atuh sia aja hebat ieu otak luar biasa Udah babari dijawab kumane. lain sugan gelo euy tauhid siapa ieu mah geus kamana kamaripatan ini ilmu heeh Mas Jerong. heeh ning sok sia di aing ieu kapanggih aku warta sahay naon teh ti aing pertanyaan naon sababna orai teu dibere suku jeung leungeun lamun dibere suku jeung leungeun pasti manehanana bakal bisa naik karena tiang listrik anjing teu nyambung siapa teu nyambung siapa naon eta lagi sok naon jawab atuh kusia lamun eta orai dibere leungeun jeung suku pasti bakal bisa naik motor apan eueuh akalan sita orai mah nah kumaha bagi ngaco taluk aing manaon atuh sedeh taluk sedeh taluk lamun orai dibere leungeun jeung suku pasti macok naon anjing teu nyambung pikir ku sia sok kasongan leungeun jeung suku bakal macok sia kasih ajes hebat ieu tauhid gugur ti pabadalang biho ieu jiga tauhid luar biasa duka ti badalang ajang jiga nama alah duka ti pade rohana kabir nya hebat ti tauhid aja ngaliurkeun geuning sia teh otakan sagede penting ge setan aya kene sia teh aya sok ti sia heula ti aing nu mata clear kumaha carana sia ngasupkeun gajah kana kulkas lain telenang meuy mainnya gajah diasupkeun kana kulkas pokoknya mah aing menanyakeun kumaha carana gajah ngasupkeun gajah kana kulkas wah ngaco sia beleguk sia mau ngaco Masuk gajah kana kulkas. pada moal asup sia atuh gajah kana kulkas dengekeun Curug asup. lamun curug dikutek-kutek asup sia taluk sia taluk lieur aing mah lamun carana ngasupkeun gajah kana kulkas dibuka heula pantok kulkasna diasupkeun gajahna terus ditutupan blus da moal asup da teu nanyakeun asup jeung henteu nu penting aing mah carana ngasupkeun gajah kana kulkas saratna si goblok pinter setan ekeur jiga yang tai sebenarnya dua nah yang nauru tadi aing bisa aing disebutkan lain ahli tauhid lain murid dadang biho kumaha carana ngasupkeun kuda kana kulkas nu bieu we Babari atuh geus. babari nu bieu dibukakeun heula pantok kulkasna diasupkeun kudana ditutupkeun diberes salah Nama ke salah apa dia naon gitu. dia begitu salah aja dengekeun heula nek asup kumaha apa di jerona ge aya gajah goblok jan utana mah dibukakeun heula pantok kulkasna dikaluarkeun heula gajahna diasupkeun kudana ditutupan pantona ka jero jalan beres setan pinter si anjing deui euy Asup teh cici. sia geuning IQ teh eueuh pisan sia ka sebelah abang otakna leutik sok balikeun si aing hayang nyaho Balas kan atuh balas. asal najis deui heeh cikan si aing ulang hina sia kuda ti alun-alun Tanjung Sari ka Pagadeun Aya balap kuda. nah dibalapkeun jeung gajah bila mana sia Menang mana? dasar IQ-nya budak Rumah irung di mana-mana kita tanyakeun ka Bapak Ade Rohana tetep goblok gak kuda melumpat na gancang gajah mah ukur kikit ya Magoyot kawah bungsu. nyatu kuda nu ngabelecet umpat ya gajah sia nu pangeulana mah nah haji kapan gajah mah di jero keneh kulkas sia nek bisa lumpat rumahnya kuda nu ngabelecet aje setan goblok maju edan
bisa sejerus ya mah kita bisa hal weh tah kita jurus tah Jurus dia. nepi kanya lebak kitu tah siku sagede tongo setan Isi tapi kuhi. nabi teuing si edan wah Keluar ada ya kan keluar. Asup pada ya asup. liar alah Awar bi. rasa liar aja ya itu tinggal modal sih tinggal geus dieu mah aing mah nek nitipkeun heula we ka sia naon sih teh Naon? nek mere harta karun gimana sih teh Itu tinggal. gimana naon RB Mas. atuh tapi emas naon sih teh aing koneng nama sarua ngan kumaha sih teh oh ngan pada nuwing mah beye Hujan asak mas. si goblok di mana sih teh tuh di lapang kuda di ditu wing tadi setan goblok Sugriwalan Anoman perbancara sutra eret binele dan banting pirantingan bakat kuaraya Sugriwa teras-terasan ya Anoman kumbakarna istuning sakti nu mandraguna tinggal luncet karena tak-takna ya kumbakarna teras dikokos pangamungna oke dicemel cepilna dina waktu sarita wah kumbakarna emut datang Purwa Daksin Purwa raning wiwita Daksina raning wakasa hingga dina waktu sarita ieu Sugriwa dipekah ku kumbakarna Gusti Agung naon ieu aing pikir irung sumpah irung aing sumpung ceuli simpin dasa muka muni berat pada langsung malah wayang digeuning ya ampir tahan kulungan dua ampun teh Gusti nuhun pisan ya ieu kaula geus jeung itu monyet tinu sawah ge amuk we wah nuhun pisan nuhun
Ieu mah geus diselametkeun. Untuk dulurna Belali. Kudu lawan. Paman. Salira teu kudu lawan. Teu mante. Dupi eta lawan lumuk. Juga Rumawi. Mang teh geus gelut kitu jeung si Kumbakara. Lain bohong kasaktian lala geuning. Lain beja eta nu ngaran si Kumbakara. Ieu. Eta ngalumuk ieu teh cok culina si Kumbakara di ulut kumaha. Ieu teh dina sungut mang teh lain geuti mang. Tapi geuti si Kumbakara dikokos kumaha teh ieu. Satra sabuah wan. Wan mang teh ieu teh amanat ieu teh. Nu jadi bingung teh. Aya tapi konon ieu hayang panggih jeung Gunawan biksana terus-terusan. Kukuh. Bisi ieu mah bisi. Nepi ka kajadian maliharana masing pati teu makaning perlaya. Sieun dosa ieu mah. Jangan arwah Sieun dosa teu pieuna mah. Mending laporan bae tuh kawan. Hayu kasep antur jeung anjeun ais. Sareng sena laporan ieu Sukriwaka Batara Rama diijinan dina waktu sarita ieu Gunawan Wibiksana pikeun nepangan ieu Kumbakara. Atuh anoman perpancana suta dina waktu sarita ngahuit kasadayana pasukan. Ditujukeun ka sakabeh pasukan. Wayahna mundur heula. Mundur aya tugas ieu. Aya tugas di Gusti Rama. Yen Gunawan Wibiksana baris nepangan heula. Hoyong tepang itu. Rakana nya teh Kumbakara. Wayahna mundur. Sae. Pasukan makin nyingrai kabeh. Jika nu sieun Wai, nyingrai. Rakarya saha? Gunawan ieu teh. Tapi lodama Rakarya wan. Pinas tikar saya dumampa. iya ini. Saking gila ninggal raraya nu parantos getihan pinuh ku getih sareng sajabina. Hingga dina waktu sarita Gunawan loncat di payunan Kumbakara. Nah, kepinah-pinah teh Gunawan. Tega kain luar biasa ulah disamarutkeun wan. Ulah disamarutkeun aing teh. Naon jeung si Dasamuka. Aing mah beda tujuan, aing ukur nek nyeri mah ka aingna maneh teh wan. Make jeung nepungan aing segala rupa asa ku teuingeun Gunawan. Iya yang tepang itu Datan niraring kongkonan pagulingan rana dadayo hingkang samya sampun prata sahida ieu anu ngaran Batara Rama teh kaula adina. Oh salira teh raina saha teh kaula Lasmana. Oh kitu nuhun ida maksad ka dieu teh aya naon
kaula rek ngeraskeun perang. Wah gitu sae atuh nanging kaula teh hoyong titip saur we ka salira kunaon cenah ieu teh gunawan mibiksana teh nepi ka keur loncat ti payudon kaula. Salesna ya titip saur ka kaula kumaha cenah ida Sopi yen mangjatkeun ti payudon salira teh sanes hartosna geuleuh jeung nyamarutkeun ka salira kumaha cenah Sopi ulah mangjatkeun ti salira teh taya sanes iwati bakat ku gila ninggal getih salira teu tega ninggal getih salira nu parantos boborot sareng salira anu parantos ruksak sapertos kieu bener beneran teh pasti kadinya kula kadinya pamikiran anak gila ningali aing tega bener ningali aing tidak kaula teras bade kumaha teh ayo urang okpo pigalan pati jeung kaula wah ayo atuh lamun kitu carana wah itu monyet ngerewek guys wah luar biasa kesaktian anjeun kumbakarna muasa bakal bisa mutusakeun jiwa raganira iwati panah kaula dipanah ku aing sia kurang ajar luar biasa geuning anjeun teh kasaktian lain bohong lain beja dipanah ku aing bakal mutusakeun jiwa raganira ku panah kaula kurang ajar saya dumampar tinggi panah ngabelesat ditujukeun kana dadana nanging dina waktu sarita keuna kana pandangan anu alih ka tuingan ngagelenceng sapanarita naon ngajelengah kaing leungeun nepi ka aduh Gusti nu agung mending leungeun aing ngaradahan coplok sabelah nuhun dasamuka aing nepi ka kieuna leungeun kaula nepi ka sapat kitu aing kagok geus pegat dengan sabelah da itu geuningan monyet mending ngarewek ka itu diamuk Lasmana wayahna ulah nepi ka dituntut kitu kaula teu tega sahwadina kase wayahna ulah nepi ka dikitu-kitu kaula tengah haja nanging usabab raka salira teu cicing dina waktu dipanah ku kaula alah dadeuh teuing sakarya Lasmana
kaula nu semah ka pihakku nanaonan eta pagawean anjeun ulah kitu sia pagawean teh salah tetep berarti aduh hapunten anu kasunda tengah hajat rupina waktos dipanah ku kaula teras-terasan teu cicing anjeunna akhirna kapentang panangan anu kaku nu penting akang teh hayang ningali saperti kitu deui aduh ya juragan Batara Ramanyeksekan nya cekat sabak juragan Lasman juragan Batara Ramanyeksekan da panginten anu nurani namanya kitu teh aja sami sok sanajan bari jeung kamusuh tetep geuningan nurani nama ayahnya jeung asih namanya kitu jang tulutanun pisan urang sadaya kitu tah ya ngarewek kaing pindah saya dumam panah kadua ngapelesat hingga putus karena panangan anu kenca dina waktu aduh Gusti nu agung maha suci alah moal bisa ngusup aing geus ieu mah geus moal bisa ngarebab aing geus ieu mah nyilakang Gusti nu maha agung nu maha welas nu maha asih mangga Gusti nyangakeun panangan sanes panangan abdi sadaya kagungan Gusti asa kesap kaula la haula wala quwata illa billahi aliyil azim sadaya kagungan Gusti ujang hingga leungeun kaula sagala rupina oge kagungan Gusti jangakeun kaula pasrah Gusti Gusti agung walah kumaha aing langtung ieu eueuh pertahanan lamun kieu cara pindah ke saya dumam panas salajengna ngapelesat dua pala dina waktu sarita heuna kana sampean ieu kumbakarna duana sambat palangkat anina gelenceng dina waktu alah ieu suku aing ngagelenceng ngakuanana Gusti moal bisa neken tur aing lamun moal bisa produksi Gusti nu maha agung nu maha welas nu maha asih mangga nyangakeun Gusti abdi tos teu daya teu upaya leungeun jeung suku kaula dipunut ku kagungan mangga Gusti nyangakeun wah aing persuma dina wakpang perangan aing teu maehan-maehan jelema can wah itu pasukan anu keur ngagulung bakal digeleng ku aing wah ya luar biasa ada bisi kageleng tuh walah eta suku jeung leungeun geus eueuh masih kene nepi ka kun aya keneh eta perjuangan loba monyet anu dempak euy ade waduh kasih hati-hati akang lain buah pemajikan dewek ge kageleng euy mangkandung ka kandungan lo kaya ayo lami-lami ieu kumbakan narunya itu tinggalian nu taya papadana
Ari sabab seuting ngaluarkeun darah tina pandanganana tina sampeanana hingga luhur asa ngahanapan kalir asa ngadeukeutan kidul kulon asa ngadeukeutan wetan dina waktu punya ditinggal liat Kurawa Kurawan ya kang hayang panggihula wan sayur mawa Gusti Rama kaula persanten kasalira Gusti salira manusia dudu wong samandea dewa kamanusaan anu mana baris tiasa ngadang sok sanajan gerentesna ieu hate kaula hayang panggihula jeung Gunawan sanajan saya dina waktu sarita ucapan ya kumbakarna dugi ka Mataram hingga dina waktu sarita ngutus Gunawan bibiksana pikeun nepungan ieu kumbakarna Gunawan kaulana wayahna tepungan heula ku anya aduh Gusti asa tetega kaula teh wayahna tepungan ku anya sabab dihenteu teh lancek anjeun komong geus sapert aduh Gusti dina waktu sarita Gunawan wibiksana meungpeun sacana bari nepangan ieu kumbakarna aduh Gusti lagu prakarya ya wis pinasti kersayang widi mapak baya tumungku aduh prakarya salira nepi ka kieuna geuningan ruksak prakarya dasa muka anjeun tega luar biasa saha ieu Gunawan tapi nu damel karya nuhun wae anjeun geus bisa datang ka hareupeun Akang Gunawan deuh Cipanul anjeun geus bisa masuhan awak Akang seger nu tayah hingga dan geus kieu kajadianana Gunawan ridhokeun pasrahkeun anjeun sifat manusia di alam dunia muaya nulang salilana aya jeung Akang meureun dina bagian kawan kembali ridhokeun Gunawan ridhokeun buaya
karya geura bisa nyelitikeun dirinya sangkeun awak wae akang percaya tuturkeun ku anjeun silama sabab eta teh dewa kamanusiaan wae anjeun moal salah nuturkeun anjeun moal salah kumaula wae akan ngan saukur pepeling ka anjeun da wujud akang geus batang kieu tapi roda marah karya saha eta kaula Batara Rama saderet kumakarna nuhun kaula nek nitipkeun pun adi ka salira mudah-mudahan pun adi cing jadi jalma nu berguna pikeun nusa jeung bangsa salira cing jembar mana cing tiasa nampi pangapikeun pangjaringkeun pun adi amuy puja luar biasa ieu kajadian usul wah kaulah nunda karya akan geus tinggal dina lak-lakan ieu da karana geus teu karasa gaul-gaul akang hayang dijajab supaya akang balik ka poe asa nagara Tunggung sampurna aya dina kanikmatan oge rahmat pitulung pangeran pangdugikeun ku abdi aduh tapi roda marah karya Gusti kumaha gunawa oyong dijajab saurna tapi nu gawe tegang pati lali dunya sawarga gunawe ayu papatan patah perlaya saang bulan 14 tegeun teu Maluku jalan gede sasapuan asa ti Allah pulang ka Allah kukecap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kembang-kembang warna-warni muruputi langit awis ngajajab kayu kumbakarna anu parantos masing pati tumekaning perlaya sifat manusia sanajan ngalamun salaput hulu kayang patema-tema karep hantur angin kadar ti pangeran lubaka karandapa serius kumbakarna gugur atanapi musuh dicekapkeun sakitu kembang pinetik sari tutup lawa si gotak
pamitan sanes bosenan permios sanes dosana wamugi dina sanes waktos biasa ditebang putri wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.